Haji. Astagfirullahaladzim. Haji, kita sasi saum. Bani kemana anak sang goyak ieu? Non Ustad, situ mah Astagfirullahaladzim. Teu puasa apa hajinya? tuh sopan situ make tajwid situ boga halak si taralala TV. Piraku Haji Mayung nus genep kali munggah hajina teu puasa keur marab hayam sia teh mah Ustad. Teu sopan ka mana karep we. Wah Haji, menyatanya non marab hayam sareng asin gitu ah. Ya, hah? Wah, ini dasar si Ustad taralala TV. Hayam ayeuna mah jeung sarden, jeung daging teh resepen. Lain jelema hungkul lain mah. Make jeung mah kan ieu. Ya, sok lain-lain mah. Ya, ulah sok mitnah. Ku mun Haji Mayung nyarenteng, sanu nahan. Mah kuat atuh. Geus sopan pisan. Titip. Haji, ye, sing jadi contoh tuh kamu orang kali. Wah, nanya anak sang goyak ieu. Dibejakeun rek marab hayam itu tempo hayam lagi Ustad. Ngapa dah Ustad ka pelengkok apaan Pak Haji mah matakan sanguna loba teh hayamna loba. Yo Pak Haji. Punten. Cicing ek naon. Eta asin jeung naon eta asin? Keur hayam dibejakeun cek tadi ge. Hayam ayeuna mah hayam tahun 2025. Menyap Haji. Alik eta. Halik apa cek kitu? Bohong eta Pak Haji mah. Nges, stop Ustad. Cicing. Dengekeun Ustad teh kakarek ge melenguk. Ustad teh kakarek ge dipercaya ku masyarakat. Ngus arek cuan-cawan ka Haji Mayung anu geus genep kali munggah hajina. Arek di mana? Hayang eureun ngimaman, hayang eureun. Ek di beja-beja Pak Haji nepeuteun teu puasa, teu sopan teu make tajwid si teu boga akhlak. Hayang eureun di dieu, dieureunkeun ku aing, dieureunkeun si Ustad. Kaitu, balik. Teu sopan we. Nya hari haji Gusti nu agung. Mitnah sia. Nya poe mamoa sangu Gusti. Nya hari haji aduh. Wayah kieu mamoa sangu. Majarkeun teh jeung para hayam cen. Menya para hayam nya asin lagi berjungkot sakare di kieu aduh. Dasar haji Gusti nu agung cik atuh tengah poe-poe teuing mah nya aya nyaan geus kolot oge ampun teh. Tapi bete lamun dibeja-beja ieu teh bahaya bakal dieureunkeun imam cenah bisa leungit proyek ari kieu carana mah duh. Aing tahlil bisa kumanehanana di ani hari kieu carana mah. Cilaka oge euy dibeja-beja kitu mah. Ah, kene ya kajen bae kumaha karep teh ah. Si Ustad karek melenguk oge cia make jeung geus wani cuan-cawan ka Haji Mayung. Tempo sakuan dieureunkeun ku aing jadi ustadna oge. Ngimaman tempokeun ku. Oh, nya. Sieun dibeja-beja we aing mah euy. Dari mah para hayam ya mah tadi nama lamun teu kapanggih ku Ustad. Atuh kudu kitu euy. Ieu mah bener ya tatangga teh ngarti yo. Ayeuna geus mulai paham meureunnan. Pak Haji setiap ek berjamaah tatangga ya di luar. Kudu kitu geus paham tah. Ditamahan ge mah ku aing merek hormana ge. Disodakohan nepokeun tah. Alik mana mah tengil uang lain. Aduh anjir. Kalah cacalakat rakan seuri tah si astagfirullahaladzim. Ari panyaing ek nanya aya teh babenye teh. Si kurang ajar, si teu baroga akhlak, si teu marake tajwid, si galanangan, make jeung kalah seseurian teu sopan. Lain nanaranya mah. Moal nanya ieu teh, moal nanya ieu Pak Haji arek berjamaah, teu sopan eta tah. Naon Pak Haji? Naon sia kurang ajar? Nya mah ditanya ieu Pak Haji arek berjamaah, teu sarapan eta lalajo naon? Fokus yang kana lalajo film teh balik ya, film pornonya. Ini Pak Haji lagi menempo wayang mani. Rame pisan atuh Pak Haji. Hah? Raja wayang mana eta wayang kira raja wayang? Dadan Sunandar Sunaria lain dalang eta. Cing nempo Pak Haji nempo. Leres Pak Haji, ieu teh Dadan Sunaria teh ya. Terus Pak Haji, Dadan Sunaria. Dalangna teh Dadan Sunaria. Ini mah anaknya Asep Sunandar Sunaria. Hebring pokokna mah. Dasar si Tara Lalajo TV si teh di Jakarta. Kuai si kuno. Yo. Lamun hayang lalajo bener. Ih, waing lamun hayang lalajo bener nempo we ulang teh. Oh, ulah dina HP. Nempo ieu kieu nempona teh. Kang Dadan Sunandar Sunarya engke lalajoanan tanggal 7 Agustus 2024 lokasina di halaman Desa Sukamulya Kecamatan Kuta Waringin, Kabupaten Bandung. Ah, jangan mengbobodo Pak Haji Mayung.
Apa ini ada acaranya apa di sono? Aing si Maang eta ngomong dicampur-campur sia siga karedok wae. Yo eta teh acara Minangkala Desa Sukamulya anu ke 40 rek nabeuh dadan si teh. Di desana teh, di Desa Sukamulya kada sing inget tanggal 7-nya, tanggal 7 Agustus kadar itu. Pak Haji kaditu teh. Oh, Pak Haji eta acara Minangkala Desa Sukamulya anu ka-40 barudak hayu atunya urang kaditu. Haji, abi oge gaduh rencangan di Desa Sukamulya teh. Namina teh Asep Puyuh Tap Abret. Oh, eta mah atuh si Asep Puyuh, eta mah anak buah Pak Haji, eta mah si tara make tajwid tara mun ngomong teh suka mana karep teh si Asep Puyuh, si Setap Abret ngaranna teh. Oh, Pak Haji ini teh kade kayak urang lalajo tanggal 7 Agustus kade ulah pararohnya 2024. Pak Haji mana naranya berjamaah moal nararanya ieu teh. Ku aing. Ya Pak Haji ini teh berjamaah yuk kadenya. Assalamualaikum. Ari Haji Mayung kalau babacaan teh mani banyak pisan pikalieureun. Waalaikumsalam. Aing sawah gararing kieu euy kahalodoan ya kumaha tatani ari geus kieu ye. Ieu lapur ye mah bisa tatani ari garing kieu mah halodo ka manangan saya. Bingung ari geus kieu ye. Teu bisa ayeuna teu bisa melak pare ieu mah ye Haji teh ye. Tingali Ji, batur mau bayaran tina Facebook 4 Naon? jutaan kieu Ji. Tingali atuh na Facebook batur bayaran 4 jutaan gitu. Oh bengkeng euy. Ieu kan batur anjir, ha. Batur mereka 100 juta Tingali. ieu. Teh kayak Ya, terus batur jutaan terus. Sok tingalian lain ku Haji. kota anu miliaran sagarupa euy. Ji. Ya, Oh nya euy. sok batur balayaran. Ari aing ayeuna tani oge teu bisa ieu teh. Nah, enak kieu Ji, rek nanya. Lamun Haji bayaran tina Facebook pake meuli naon? Aya ngadenge tah Haji sok pake meuli naon? Urang teh kieu keng, urang kan ieu tempo ieu. Tuh. Ieu kan sawates jeung sawah urang ieu. Tah ieu ieu kan dijual ieu ngadenge cenah budakna keur rek teuing meuli naon lah gitu di kota. Tah ieu tah. Oh, Urang dibeli ieu teh. dibeli ku Haji eta. Dibeli ku aing ieu mah, ieu atuh da ieu kot mani lega kieu. Oh, bener Ji, mending kana investasi pake meuli tanah Ji. Heeh atuh. Lamun urang ayeuna meunang duit tina Facebook, geus ku aing mah dibeli tah ieu. Cing. Ayeuna ulah nanya ari maneh bengkeng. Mun nepi ka meunang duit ratusan juta ieu. Tina Facebook ieu, rek pake meuli naon ieu. Iya Ji, lamun meunang tina Facebook. Heeh. Ieu, Heeh. pokona mah ek meuli sapi, Pihu, ooy. ek meuli sapi. Tapi bener euy. Oh, lamun tina sapi mah kan tina hiji jadi dua. Oh, tapi Iya, bener. pinter geuning sia teh keng euy. Ji, tapi urang ek melu ngangon di dieu bae. Oh. Melu ngangon di sawah di dieu teh Haji, bae. Oh, ngangonan. Ieu nu nang meuli, atuh ruksak kayak diangonan ku sapi di manjang modalnya. Nya moal bisa atuh. Iraku ji maneh teu bisa ek melu ngangon mangan wae di sawah. Nya moal bisa tuh. Ngangon gua teh maneh teh ngangon sapinya di sawah di kebon urang. Nya moal bisa. Ruksak kumaha mun ruksak ieu. Moal bisa. Kira ge sawah garing ji, ieu teh piraku ek Kajeun. ulah ji. Kajeun teh garing kajeun ieu sawah Pak Haji. Ieu nang meuli anyar. Nya moal bisa tuh. Cik Haji atuh maneh nyarek ngangon-ngangon wae deui piraning sawah garing atuh eta teh. Keun bae garing ge dan aing eta mah kecuali anak kieu. Lamun di dinya ngangon dina kop beuli deui. Urang ka mah Ku aing dibeli kabeh. Ji. kop beuli tah. Haji, hayang sabaraha dibelina ku aing ieu teh sok. Aing teh ngeunah ku aing dibeli. Sok Haji. Sok nah make jeung aing dibeli. ya dengekeun heula yeuh. Sok. Ieu waktu aing gajian tina Facebook teh aing teh 200 juta. Dibeli ku aing 200 jutanana ieu. 200 juta ieu mah. Aing minta leuwih kop 250 juta ge. Kop dijual ku aing eta. Dengan pake jeung paparatok. Jagoan Ji, ku aing dibeli pokona mah ieu teh kabeh. Pokok dibeli, pokok jagoan. Dasar Haji pelit. Kan bae aing mah aing. Anjing, minyak make kenapa make jeung dengdek kitu eta teh. Kunaon eta? Bener kan? Oh, Haji Dengdek. Dengdek atuh, bener sok, benerkeun. Ngara bener, ngara halus, ngara betah sok. Iya, Tah, Haji. kitu kan ari bener mah betah. Oh, tah ayeuna sok yo diajarnya tah amparkeun amparkeun heula.
Ah, kieu. Tuh. Oh, sok. Yuk kan nangtung kan ya nangtung. Tah kitu sok. Tuturkeun hajinya, tuturkeun cara. Adim, yeuh, geningan. Tah kitu sok cicing. Sok Ah, bener ieu mah ngarurujuk daerah ieu mah moal balik ieu mah. Mata ke ah geus moal balik ieu mah euy. Pak Haji, nuhun pisan abi geus diajarkeun Oh, salat. sami-sami. Abi dilaksanakeun Oh, ajaran kita. oh, kudu atuh yo dengekeun salat mana kewajiban. Ku jalan kok nya, kade yo, Pak Haji mek ditip yo. Oh, geus aya mah alhamdulillah. Sok nyalin kan geus beres alhamdulillah yo. Alhamdulillahnya ayeuna geus urang pokona mah jalankeun salat. Ulah poho, kade 5 waktu salat teh nya nu wajibna teh. Juk nyalin kitu. Pak Haji, atuh abi uih heula nya. Ho, Atuh nuhun. Ho, Pak Haji juk. ngajarkeun abinya. Oh, berbetah nyari gitu mah pan betah geus kitu mah. Abi teu seksi deui. Ho, sok kade kata jaga kehormatan. Oh, sok itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal itu. Geus bijil awewe na nya seubeuh meureunnya geus kekengingan. Kulimis euy. Bebeunang. Aduh, dan asar jeung salat asar heula yuk berjamaah yo. Tuh. Tina kaluar. Heeh, aya mah sarwana tuh jeung lalakina Legenda nahaon nyingkah. kantun haji nya. Hajina nahaun juga kitu. Aing aya kitu tatangan nu nempokeun aing berjamaah ieu. Kumaha lamun nu nempokeun aing yo. Aduh, ketinggalan adan yo. Teuy loba ieu nu nempokeun aing berjamaah mah. Ka mana ya? Hei, nah teu nanya Pak Haji, hei. Nah, itu jelema. Hei. Nah, teu nanya sakala lompatan, we. Beuleuh. Naon deui ieu? Hayang Ciburung. Hei, naon si teh? Bolo itu. Make jeung teu naranya kunaon nya teh aing berjamaah. Sugan nanyakeun atuh. Awas mun sedekah ku aing awas ya. Ieu bakal nanya yo. Ieu bakal nanya Pak Haji. Pararunteun. Tuh anjir. Woi, mau nanya ieu Pak Haji arek berjamaah? Hei. Jong-jone nyoh apa si teu sarapan si teu baroga akhlak si teu mana tajud si taralajo TV teu sarapan. Hanya itu tadi teu naranya ka aing ayeuna. Make jeung bararaheud kitu. Si wah itu dasar pengangguran. Aing berjamaah. Pak Haji mah bade berjamaah. Pak Haji bade berjamaah. Siap. Dasar eta haji burung. Berjamaah. Kalakuan juga kitu. Paling garek nuturkeun itu awewena nu tahu. Oh, sia teh teu naranya Pak Haji teh curiga tadi aing nuturkeun awewe tadi. Sia tah kitu mata kula sok gosip sia teh. Tapi aing mah lain kitu sia teh. Tah tempokeun ieu ke aing ditempokeun. Lain kitu aing mah ngajarkeun salat sia teh. Aing mah ieu mah cilaka euy. Aduh aing salah paham. Yuh, ari teh demes atuh ceuk saha sok janji. Pan tadi kadenge nelponna keur yayang-yayangan. Geningan itu. Yeuh, teh demes. Para rugu atuh gerang ngomongkeun teh. Bener. Aku udah tanggung jawab. Iya, teh demes. Iya. Ternyata itu si Demes yang biangkan si Demes boy kitu teh sia teh. Ajarkeun moal aing make jeung eta jeung awewe sia teh. Teu sapan si teh sapan eta teh si teu akhlak eta si taralo TV. Teu sapan. Ku aing kudu sia ku aing ayeuna ucan bandeng ramun aya kitu tak ku aing. Kitu teh aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.